Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudan wa bushra lil mu'minin alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ulaika alladzina lahum su'ul 'adzabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bimuradih. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Artosna makna tasin, Allah anu maha uninga kana naon nu dimaksad ku itu kalimah tasin. Tilka ari ieu pirang-pirang ayat, ayatul Qur'ani eta pirang-pirang ayat tina Al-Qur'an, wa kitabin sareng kitab, mubinin anu ngajelaskeun, anu mertelakeun. Tegesna mertelakeun kana hak tina batil. Hudan ari ieu kitab teh eta pituduh anu nuduhkeun tina kasalahan, tina dhalalah. Wa busra sareng pangbibingah lil mu'minina pikeun jalma-jalma anu ariman. Alladzina nyaeta jalma-jalma yuqimuna anu ngaradegkeun itu ladzina as-shalata kana salat, wa yu'tuna sareng anu mikeunan itu ladzina az-zakata kana zakat, wa hum jeung ari itu ladzina bil akhirati ka akhirat, hum ari itu ladzina yuqinuna eta anu ngayakinkeun sadayana. Innal ladzina sayaktosna jalma-jalma la yu'minuna anu teu ariman itu ladzina bil akhirati ka akhirat, zayyanna eta ngagindingkeun kaula nu agung sur Allah, lahum kaitu ladzina la yu'minuna bil akhirah, a'malahum kana pirang-pirang amalna itu ladzina, fahum maka ari itu ladzina
ya'mahuna eta anu baringung itu ladina ulaika ari itu sakabeh jalma-jalma anu la yu'minuna bil akhirah alladzina nyaeta sakabeh jalma nyaeta jalma-jalma lahum eta tetep pikeun itu ladina suul azabi ari panggoreng-gorengna siksa wahum jeung ari kaitu ladina fil akhirati di akhiratna hum eta ari itu ladina al akhsaruna eta pirang-pirang anu leuwih rugi sadayana. Para hadirin wal hadirat ahli pangaosan rahimakumullah, dina kawit surah An-Naml mangrupikeun surah urut ka nomor urut ka 27 anu nomor urut sabada kamari surah Asy-Syu'ara. Suratun Namli makiyatun. Surah An-Naml teh termasuk kana bangsa surah makiyah, artosna surah anu dilungsurkeun ku Allah ketika periode Mekah, dina artos periode Kangjeng Nabi sateu acan hijrah ka mana ka Madinah. Enten upami surah-surah anu aya seratanana makiyah itu surah-surah ketika Kangjeng Nabi sateu acan hijrah ka mana ka Madinah, dakwah periode Mekah. Di Mekah kan lamina teh sabaraha tahun Bu? 13 20 13 atau nepi 10? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ti uih eta napi. Dina sejarah. Tapi periode Mekah disebat ayat-ayat Allah, ayat wahyu Allah anu lungsur ketika Kangjeng Nabi sateu acan hijrah ka Madinah disebat ayat-ayat makiyah. Upami ayat Allah, wahyu Allah anu lungsur sabada Nabi hijrah ka Madinah itu disebat ayat madaniyah. Ciri-cirina upami ayat makiyah mah nyaeta dilebetna kandunganna teh nerangkeun atanapi ngajak kana pokok-pokok tauhid tentang kebenaran para nabi, tentang kebenaran Al-Qur'an, tentang kebenaran Allah, tentang nerangkeun kana hal-hal gaib, tentang percaya kana akhirat, itu tentang ketauhidan, mengajak manusia kana katauhidan supados ninggalkeun kana naon kamusyrikan, kakufuran. Upami ayat-ayat madaniyah ciri-cirina teh nyaeta naon ngajelaskeun ngagelarkeun syarat, merentahkeun salat, zakat, saum, ke di mana eta mah ayat-ayat nanti di Madinah. Taik surah An-Naml mah termasuk kana makiyah. Seueurna ayatna teh nyaeta 83 ayat atanapi anu nyebatkeun 84 ayat, aya nu nyebatkeun ge 85 ayat. Keterkaitan sinareng surah sateu acana surah An-Naml sinareng surah Asy-Syu'ara sateu acana itu aya berkaitan erat di antawisna nu tadi masih keneh An-Naml menerangkan tentang pokok-pokok tauhid. Dina surah Asy-Syu'ara sami nerangkan tentang pokok-pokok tauhid margi sami di mana dilungsurkeunana ketika periode Mekah Kangjeng Nabi sateu acan hijrah. Oge dina surah An-Naml ieu ngajelaskeun tentang melengkapi kisah-kisah Nabi oge disebatkeun di dieu dina surah An-Naml. Kamari kan dina surah Asy-Syu'ara kirang-langkung aya 7 atanapi 8 kisah Nabi kangge negarkeun saha kangge negerkeun Kangjeng Nabi Muhammad dina raraga dakwah kanu janten umatna. Negeran saha negeran Kangjeng Nabi Muhammad, ngareugregan Kangjeng Nabi Muhammad bahwa tuh nabi-nabi kapukur ge seueur di kumaha seueur
di rogahala seueur di nyeri hatekeun sur paripaosna seueur di nyeri hatekeun kuno janten naon kuno janten umatna malih dina surah An-Naml di dieu dilengkapi nyarioskeun tentang kisah nabi anu teu dicarioskeun dina surah Asy-Syu'ara nyaeta di dieu nyarioskeun ke dipayun kisah Nabi Daud oge kisah Nabi Sulaiman. Para bapak para ibu ahli pangaosan sadaya urang lajeng kana ayat hiji tina surah An-Naml to sin eta teh lebet kana ayat-ayat anu sifatna muqatta'ah pembuka ayat anu henteu berbentuk susunan kalimah tapi susunan huruf nu janten pembuka suratna teh nyata dina surah An-Naml di dia tersusun tina dua huruf to sinareng huruf sin. Dina Al-Qur'an kan aya pembuka surah anu sifatna muqatta'ah teh anu sahuruf nya Bu pembuka suratna awal suratna aya anu sahuruf aya anu dua huruf aya anu tilu huruf duwikeun ka 5 huruf anu sahuruf sapertos naon nun shad mohon itu nu sahuruf upami anu dua huruf di dieu to sin atanapi yasin toha eta dua huruf upami nu tilu huruf alif lam mim mohon to sim mim itu tilu huruf anu 5 huruf aya anu 4 huruf kaf ha ya 5 hurufnya Bu kaf ha ya ain shad 5 huruf nu 4 huruf naon Bu alif lam mim shad aya nu 4 huruf tamu aya nu 6 huruf mah paling seueur sabaraha 5 huruf nu 5 huruf anu ayat-ayat muqatta'ah pembuka surat nu terdiri tina huruf-huruf teh aya anu 2 ejaan huruf Bu aya anu 3 ejaan huruf nu 2 ejaan huruf mah dikempelkeun dina hayyu tahura atanapi hayyun tahirun upami nu 3 ejaan huruf mah nyaeta dikempelkeun dina naqasa asalukum upami di jumlah jamleh sadayana aya 14 huruf Bu naqasa asalukum 8 sareng hayyun tahirun aya genep 8 tami genep 14 janten satengah tina huruf hijaiyah nu mana salah salios ulama tafsir surat-surat anu diawali ku huruf-huruf anu nembe nu 14 itu hikmahna atanapi hurufna ngandung langkung ageng tinimang huruf-huruf anu sanes nu nembe gitu. Itu sursapali ulama tafsir. Anapun maknana Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Maknana upami aya ayat-ayat anu dikawitan ku ayat muqatta'ah ku susunan huruf ya, nu pegat-pegat itu teu aya ulama tafsir anu kiat dina naon dina ngamaknaan eta ayat upami ulama khalaf mah langsung tafwid ka Allah anu uninga kana maksad kana hartosna eta ayat mung ulama mutaakhirin ikhtilaf seueur pendapatna berpendapat salah sawiosna bahwa kunaon Allah ngadawuhkeun dina Al-Qur'an sapertos kitu to sin ha mim alif lam mim yasin toha diantawisna
nembongkeun bahwa Al-Qur'an teh tersusun tina huruf hijaiyah. Anu mana huruf hijaiyah samodel Toha nu tadi dikempelkeun naqasa asalukum hayyul tahirun eta teh teu leupas tina 28 atanapi 28 huruf hijaiyah anu eta huruf hijaiyah teh urang Arab komunikasina bahasana teh bahasa anu tersusun tina huruf hijaiyah. Janten surah Allah teh kieu tah Al-Qur'an oge diturunkeun ku kami teh tina bahasa Arab akur saperti bahasa anjeun. Kumargi surah Allah ieu mah Al-Qur'an anu datang nati kami bahasana akur bahasa Arab upami Al-Qur'an bahasana naon bahasa Arab nu akur saperti bahasa anjeun sok datangkeun ayat misalkan minimalna saayat atanapi maksimalna sasurah maksimalna sa-Al-Qur'an datangkeun anu samisil nu akur keur ngabandingan tina naon tina Al-Qur'an. Ieu teh nembongkeun bahwa Al-Qur'an teh naon Bu mukjizat sok sanaos akur bahasana sami bahasana bahasa Arab tapi ku Allah ditantang teu aya jalmi atanapi kelompok jalmi balah bahkan naon bahkan ngundang ahli-ahli ti jalmi atanapi ti jin kumpul kangge ngarundingkeun membuat perumpamaan anu samisil sareng naon sareng Al-Qur'an teu aya anu naonon Bu teu aya anu mampueun sok sanaos saayat Bu sok sanaos saayat ta ieu teh salah sawios tantangan ngabuktoskeun bahwa Al-Qur'an teh adalah mukjizat leres-leres lungsur ti saha ti Allah Subhanahu wa taala sanes buatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Tilka ari ieu ayat teh ari ieu Al-Qur'an teh ayat teh ayatul Qur'an eta tina pirang-pirang ayat Al-Qur'an tah ieu ayat Al-Qur'an teh nyaeta ieu ayat teh pirang-pirang ayat teh ayatul Qur'an eta pirang-pirang ayat tina Al-Qur'an tah ieu nu diaos ku urang teh tosin tilka ayatul Qur'an ieu ayat teh salah sawios tina sebagian ayat Al-Qur'an wa kitabin sareng kitab Al-Qur'an sareng kitab teh sami-sami keneh nya Bu ieu keneh anu diaos atak salah sawios nami Al-Qur'an teh tiasa Al-Qur'an dina bahasa anu sanes dina kalimah anu sanes aya bahasa Al-Kitab At-Tanzil Al-Fathu teras naon deui Bu seueur bahasa-bahasa anu sinonim tina naon Bu Al-Qur'an upami Al-Qur'an hartosna bimakna al-makru anu dibaca anu diaos margi Al-Qur'an teh selalu dinaon selalu diaos dikumandangkan ku jalmi-jalmi anu iman. Mudah-mudahan urang ge termasuk jalmi anu sok kersa ngaos kana Al-Qur'an. Margi Bu bernilai sendirinya Bu. Bernilai ibadah ketika urang ngaos kana naon Bu kana Al-Qur'an. Tadi urang parantos sasarengan ngaosnya Bu dilagamkeun itu sahurup-sahurupna teh ku Gusti dikumaha ditikel-tikel minimal nikelkeunana teh Gusti mah kana kasayanana teh kana kasayan urang kana kasayan jalmi nu ibadah minimal 10 kasaya 10 kasaya upami urang ngunikeun to sin 2 huruf ditikelkeun minimal sabaraha Bu 10 tos 20 kasayan ti Gusti buktos bahwa Gusti mah maha bageuran nya Bu asal kersana urang ibadah ka saha
ka Allah Subhanahu wa taala. Sok sanaos urang teu kahartos kana naon diaos. Qasin tilka ayatul qur'ani wa kitabim mubin hudaw wa busra lil urang teu ngartos kana ieu teh naon hartosna, naon maknana, naon kandunganana, naon parentahna ieu teh. Urang teu ngartos, tetep upami urang maos Al-Qur'an mah ku Gusti dikumaha bakal dipasihan ganjaran asalkan urang ngaosna sesuai aturan nu dinamian kaidah ilmu tajwid. Oke, niat urang buleud ngaosna sejak ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Matak Al-Qur'an teh hartosna bimakna al-makru anu dibaca, anu diaos. Wa kitabin oge Al-Qur'an teh sok disebat kitab. Kitab teh nu ditulisnya. Urang kan ieu maos tulisannya Bu, maos seratan baik itu tulisan tangan kapungkur mah tulisan tangan Al-Qur'an teh. Ayeuna mah kantun naon Bu? Antun ngetik, sami kan namina upami ngetik dina laptop teh nuju naon Pak? Nuju nulis padahal mah nuju kikituan. Sami nuju ditulis teh. Ya ge Al-Qur'an teh adalah tulisan-tulisan huruf anu berbahasa naon? Berbahasa Arab. Kapungkur kan ketika lungsur wahyu ti Allah ka Kangjeng Nabi, ku Kangjeng Nabi diaoskeun ke para sahabat ditulis diserat kapungkur dina pelepah korma, dina tulang belulang, dina batu. Engke anu dikempelkeun, dimashapkeun, dibukukeun sapertos kieu mashap dina waktos zaman naon dina zaman Khalifah Utsman, Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Janten mashab anu aya di paeneun urang sadayana teh ieu teh jasa ageungna Sayyidina Utsman bin Affan. Tak sok disebat naon mashab Utsmani, mashab Utsmani. Tak kitab anu dihimpun atanapi nu ditulis. Mubinin Al-Qur'an atanapi kitab teh mubinin anu pertela, anu ngajelaskeun. Ieu Al-Qur'an sareng kitab teh Bu leres-leres ngajelaskeun naon tegesna nemerakeun ngajentrekeun mana perkara anu hak sareng nu batil. Teu aya deui anu tiasa membedakan, ngajelaskeun ngajentrekeun tina perkara anu hak sinareng anu batil sajabi ti Al-Qur'an. Anu engke kumargi Al-Qur'an teh mubinin ngajelaskeun nemrakeun sapertos naon Bu, sapertos cahaya nya Bu, sapertos cahaya urang bade mapah heug poek teu aya cahaya kan nu namina poek bakal kumaha Bu? Bakal ti tatarajong, bakal ti babaradug. Tapi upami caang katawis urang teh kedah ka dieu. Upami mobil kan atanapi motor nuju naon nuju di jalan heug teu aya lampuan poek atos moal tiasa naon Bu, moal tiasa katawis, moal tiasa ngalangkah. Sedengkeun urang hirup di dunia teh kedah aya naon Bu, kedah aya tujuan. Urang hoyong naon Bu, hoyong salamet baik di dunia tanapi di akhirat. Tah upami urang hoyong salamet di dunia sumawana utamina di akhirat nyaeta kedah nuturkeun naon, kedah nuturkeun Al-Qur'an. Tak mubinin anu ngajelaskeun, anu nembongkeun, anu ngajentrekeun tina perkara anu hak tinu batil. Upami jalmi henteu berpedoman kana Al-Qur'an jelas moal tiasa naon moal tiasa membedakan mana anu halal mana anu haram, moal tiasa ngabedakeun mana anu hak sinareng nu batil. Oge Al-Qur'an teh huda sebagai petunjuk pituduh Bu. Upami urang kan tadi hirup teh gaduh tujuan Bu, kange naon urang hirup teh kange ibadah ka saha Bu, ka Allah.
kunaon ibadah hoyong kenging ridho Allah. Jan tujuan hirup teh kedah aya Bu. Kedah aya. Naon tujuan hirup teu gaduh tujuan kieu we naudzubillah. Teu keng kitu. Urang didamel ku Allah teh naon Bu? Ibadah. Margi urang yakin sebagai jalmi anu iman ke dina ayat nu payun ciri-ciri sanes jalmi iman teh ngayakinkeun kana ayana kahirupan sabada maut tegasna alam akhirat. Yakin pasti nah make yakin didawuhkeunana ku Allah. Didawuhkeunana ku Allah. Upami urang percaya ka Allah maka otomatis naon nu didawuhkeun ku Allah kedah percaya. Kedah iman. Upami urang percaya ka Allah tapi teu percanten kana dawuhanana maka otomatis sami sareng kufur ka saha? Kufur ka Allah. Percaya teu kana ayana Allah, percaya misalkan. Percaya teu kana ayana Kangjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah, percaya. Tapi teu percanten kana naon? Kana naon anu didawuhkeun ku Allah sareng nu didawuhkeun ku Kangjeng Rasul eta teh sami sareng teu percanten ka Allah ge teu percanten ka Rasul. Janten sapaket Bu. Upami urang iman ka Allah, percaya kana ayana Allah, oge percaya bahwa Kangjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka naon-naon anu disampaikeun anu didawuhkeun ku Allah sinareng Rasulna urang ge kedah percanten. Surah Allah teh dina sabada maut bakal aya kahirupan akhirat. Kana eta teh teu acan naon Bu? Ayana akhirat teh mangrupikeun hal anu teu acan kasorang urangnya Bu. Atanapi nu disebatkeun hal-hal anu gaibnya Bu. Hal anu gaib. Ayana akhirat, ayana surga, ayana neraka, urang ke bakal nyukang di sirot, engke bakal dihisab, bakal ditimang, kan eta perkara-perkara anu gaib. Nah make percanten padahal teu acan kasorang kumargi didawuhkeun ku Allah sinareng Rasulna. Tah Al-Qur'an naon wae anu didawuhkeun dina Al-Qur'an upami urang tadi gaduh tujuan hoyong salamet di dunia sumawana di akhirat maka pegang Al-Qur'an, maka urang kedah berpedoman kana Al-Qur'an. Margi Al-Qur'an teh huda sebagai petunjuk. Ibu misalkan bade ka mana, bade ka Jakarta atanapi bade milarian alamat mohon HP pareum ieu teh teu aya Google Map, kan Google Map ge ayeuna mah alhamdulillah mantosan upami urang bade angkat-angkatan teu terang naonna Bu, teu terang daerahna, klik ke Google Map diserat naon lemurna, oh aya tah eta teh kan petunjuk. Sur Google teh belok kanan belok kan, cobi upami sur Google Map teu belok kanan urang belok kiri kan bakal kumaha Bu? Bakal nyasab. Atanapi teu nyanak naon teu tiasa jang kana Google Map bade tataros. Atanapi aya petunjuk arahnya Bu ke Tasikmalaya kaditu arah teh. Nuturkeun upami urang teras nuturkeun naon? Nuturkeun petunjuk insyaallah bakal naon? Bakal dugikeun kana tujuan. Tujuan urang ka mana? Hoyong salamet tadi dunia miwa akhirat. Maka kedah nyalikan, kedah pegang teguh kana naon? Kana Al-Qur'an. Di samping huda, di samping petunjuk, Al-Qur'an teh wa busra nyaeta naon? Memberikan kabar gembira Bu. Memberikan kabar gembira lil mukminina. Nah, petunjuk teh kangge saha? Kangge mukminin, oge kabar gembira keur mukminin. Kunaon henteu ril musyrikin lil kafirin, Al-Qur'an teh teu jadi pituduh kanaon mah ka kafirin mah. Henteu sugan kieu Al-Qur'an teh huda sebagai petunjuk lil kafirin keur nu kafir. Dina ayat Al-Baqarah geuning Bu, surah Al-Baqarah Alif Lam Mim dzalikal kitabu, itu kitab teh Al-Qur'an.
la raiba fih teu aya keraguan leres ti Allah. Hudal lil muttaqin. Al-Qur'an teh hudan sebagai petunjuk keur jami anu takwa. Atampi di dieu mah petunjuk keur jami anu iman, sok teu aya sebagai petunjuk keur jami nu kafir, keur jami nu musyrik. Kunaon Bu? Ku margi jalmi kafir jalmi musyrik mah teu percaya ka Allah nage. Teu percaya. Model orang Bu, misalkan orang teh tadi bade ka mana, bade ka Jakarta milarian alamat. Heug urang teh tataros, mohon tataros ka jalmi aya di jalan teh. Bu, tumaros dupi ka lemur anu teh ka mana? Sur si ibu ieu teh oh ka ditu ka kanan. Upami urang percanten ka eta jalmi bakal nurutnya Bu. Upami urang teu percanten bakal kumaha Bu? Ah, si ibu eta mah bohong. Moal ka kanan abi mah bade ka kiri. Kumargi naon? Teu percanten. Jami nu kafir jami nu musyrik moal naon Bu? Moal ngalaksanakeun pituduh ti Allah sabab ka Allah nage teu percanten, teu percaya. Bade ngalaksanakeun pituduh ti Allah kumaha? Kana ayana Allah ge teu percanten. Mohon itu jami anu kafir. Matak Al-Qur'an sebagai petunjuk keur jami anu percanten kana ayana Allah oge kana diutusna Kangjeng Rasul. Oge wa busra sebagai pemberi kabar gembira dina Al-Qur'an geuning. Surah Allah, yeuh jami-jami anu iman, anu amal soleh, anu takwa, anu taat ka Kangjeng Rasul, engke jaga di akhirat ku kami bakal dikasurgakeun. Itu kan kabar naon Bu? Kabar gembira. Urang bingah teu Bu? Sapertos kieu aya suami istri tos lami Bu, tos lami eta istrina teh ngidam hoyong gaduh putra. Tos lami tos mang tahun-tahun dina hiji waktos diparios ka dokter kandungan. Sur dokter teh selamat positif atos teu acan Bu ngalahirkeunana? Teu acan. Selamat neme aya tanda-tanda ieu teh pijanteuneun naon? Pijanteuneun bayi. Tuh kan sur dokter teh selamat, ieu mudah-mudahan kade sing ieu sing apik si anu. Wow, bingahna nya Bu. Ngalahirkeun teu acan? Teu acan. Sapertos jami nu iman, nu amal soleh, sur Allah teh anjeun bakal naon? Bakal dipasihan kanikmatan puncak nikmat nangke di surga tiasa neuteub sareng tiasa neuteub ka Allah Subhanahu wa taala. Itu suruh Allah didawuhkeun dina Al-Qur'an. Eta teh sebagai kabar gembira pangbibingah ka jalmi anu iman. Kunaon urang Bu? Kersa ngaos, kersa salat, kersa sedekah, kersa amal soleh sanes kantena. Urang ku Allah dibibita kitu duh engke bakal ka surga. Kan urang teh naon Bu? Bingah. Atos teu acan Bu ka surgana? Teu acan. Tapi urang tos naon? Tos ngaraos bingah. Yakin da Allah mah mustahil naon mah? Mustahil bohongna. Upami Allah tos janji mustahil sulayana. Tak Al-Qur'an seueur dina Al-Qur'an didawuhkeun Allah masihan pangbubunga. Sapertos dina ayat innal ladzina qalu rabbunallah, jami-jami anu nyarios rabbunallah pangeran abdi teh Allah. Tummastaqamu teras anjeunna istiqomah dina iman ka Allah, amal soleh teras istiqomah dina mempertahankeun kasaean ibadah ka Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka bakal lungsur ka eta jalmi malaikah. Sur malaikah alla takhafu wala tahzanu, ye ulah sieun, ulah rempan, ulah prihatin sok sanaos kondisi status sosial anjeun di bawah jalmi-jalmi nu teu iman, tapi pepeujeuh anjeun tong ngaraos hina, tong ngaraos leutik hate, anjeun mah bagja. Sur malaikat alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dipasihan pangbubungah kabar gembira engke jaga dina sakaratul maut jaminu iman bakal ditemongkeun kana tempat pangbalikanna namana surga na Allah Subhanahu wa taala. Itu kabar gembiranya. Kabar gembira tak upami nuju sakaratul maut belenyeh geuningnya
senyum marah mah eta teh ciri-ciri tanda-tanda jami pisalameteun jaga di akhirat. Itu kabar gembira. Matak Al-Qur'an teh hudan wa busra sebagai petunjuk oge kabar gembira lil mukminin keur jalmi anu iman. Mana ciri-ciri jalmi anu iman? Nu kahiji alladzina yuqimuna shalah, jalmi anu kersa ngadegkeun salat. Kamari tos dibahas aya anu upami jalmi nu tiap-tiap jalmi nu salat salamet belum tentu. Nu kumaha salat mah tak di dieu dibahasakeunna yuqimuna nu ngadegkeun nu mendirikan. Janten dengan saukur yaf'aluna salat dengan saukur midamal salat, tapi mendirikan salat, ngalaksanakeun kawajibanana sesuai syarat rukunna dina salatna leres oge di luareun salatna naon ngalaksanakeun nilai-nilai anu dilakonan dina lebet naon dina lebet salat. Eta nu kahiji. Nyaeta nu kaduana wayutuna zakat, jami anu kersa naon mayar zakat. Wahum bil akhirati hum yuqinun, oge nu katiluna jalmi anu ngayakinkeun kana ayana hari akhir, kana ayana hari akhirat. Insyaallah jalmi anu kitu jalmi anu iman ciri-cirina anu nembe engke jaga bakal dilebetkeun kana tempat anu dipikaridok ku Allah Subhanahu wa taala. Sawihna ayat kaopat innal ladzina la yu'minuna bil akhirati, jalmi-jalmi anu teu percaya kana ayana akhirat zayyanna lahum a'malahum, ku Allah ngararangkenan ngagindingan ka eta jalmi kana amalna, kana maksudna kana amal sae, kana amal burukna, kana amal awonna. Maksudna kieu Bu, jalmi tu iman kana ayana hari akhir kumargi manehna teu percaya kaya kana ayana Allah, ku Allah dibalikeun seolah-olah amal burukna teh di pandangan manehana teh janten amal hade. Sok jami-jami nu kafir teu peduli, teu kabitaeun kana akhirat. Kitu kitu sareng kitu dunya nu cek manehanana nu dikagumi, nu diperjuangkeun mati-matian ku jama-jama nu kafir, dunya jeung dunya. Mohon Bu, sok jami-jami teu kabitaeun dan naon alladzina la yu'minuna, kumargi maraneha teu percaya kana bakal ayana kehidupan akhirat. Jambororah nu kafirnya Bu, jalmi-jalmi anu muslim tapi muslim anu munafik, anu dina KTP nama Islam tapi laku lampah nama salat tara, ngaos tara, sakedap deui saum tara, sok ku ibu cirian ka kota Ameng. Duh, katingali padahal mah eta teh muslim hungkul tapi maronyun seueur anu naon Bu, seueur anu nyaremennya Bu. Eta teh jalmi anu munafik, jalmi anu teu ngalaksanakeun nu seueur keneh dosana daripada taatna ka Allah Subhanahu wa taala. Ku Allah eta teh nuju dibalikeun bahwa amal buruk, amal awon anu dilakonan ku manehanana dipandang langkung sae daripada amal sae anu ditinggalkeun ku manehanana. Kan urang mah nya jami-jami nu dosa mah kitu, nu korupsi abi nu maling. Ceuk manehanana mah kan naon Bu? Teu paduli. Pokona mah jami anu nuju sarakah kana jabatan Bu, sikut kiri sikut kanan teu paduli, penting janten bade nyogok, bade haram, bade hal nu penting jadi. Tu cek pandangan manehanana mah naon Bu? Sae kitu teh. Padahal mah menurut pandangan Allah mah kitu gawe teh kitu laku teh naon Bu? Awon. Mohon tinggali jami-jami kafir. Mata ku Allah zayyana lahum a'malahum, dirarangkenan dinaon digilekeun dunya anu tempatna hina dipandang sae daripada akhirat.
mangkening ayeuna zaman semakin dia semakin akhir bakal tumiba fitnah anu kajida ageungna Bu, nu mana hakikatna sae bakal dipandang awon, hakikatna awon bakal dipandang sae. Tak sok ngadunga orangnya Bu dina tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Fitnah dajjal Bu. Dajjal nyanyanak surga padahal mah eusina neraka, nyanyanak neraka padahal eusina surga. Seueur jami anu kadeoh anu kakecoh zaman kiwari. Mudah-mudahan urang mah jalmi anu iman, Allah sing netepkeun niatkeun hidayah taufikna sehingga urang tiasa mempertahankeun akidah, mempertahankeun keimanan teu kenging kadeoh ku fitnah dajjal. Jalmi anu teu iman kana akhirat, zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun, marenehanana bakal bingung terasan aya dina lingkaran setan, moal dipasihan katentreman batin ku Allah Subhanahu wa taala. Di dunia na sesat, di dunia na cilaka, diazab ku Allah, di akhiratna langkung rugi. Matak ulaikal ladzina lahum suul adzab, jami-jami anu hanya memandang dunia sebagai kebahagiaan, manderikeun akhirat da teu percanten, lahum suul adzab, keur manehanana bakal tumiba kana siksa anu goreng. Di mana? Di dunia. Kapungkur di bangsa Abu Lahab, Abu Jahal. Puncak siksa di dunia manehanana di kumaha Bu, ditawan janten tawanan perang Badar, atanapi puncakna dibunuh para raih malalodar, naudzubillah. Di dunia na paeh disiksa. Bu ayeuna di dunia jami-jami anu dosa anu nurutkeun kana kahayang nafsuna, anu nurutkeun kana jalan setan, naudzubillah ketika diazab ku Allah Subhanahu wa taala kan puncakna naon? Mati konyolnya Bu. Punten-punten kamari geuning. Di mana Bu? Di Jakarta. Anu di diskotik kahuruannya Bu. Nuju ka rumah sur syariat ieu mah Bu. Di tempat nu kitu tempat eling sapertos urang di dieu tanapi tempat teu eling Bu. Ayeuna kaduruk seueur nu naon Bu? Seueur nu maot. Naudzubillah. Tak jami-jami anu naon anu kahirupan nu maisahna di alam dunia sapertos kitu, maotna teh moal tebih kitu Bu. Urang mah mudah-mudahan ahli pangaosan, ahli ibadah, mudah-mudahan maot teh dina kebiasaan aktivitas anu sok kurang dilakonan. Janten husnul khotimah. Jalmi-jalmi anu ngalaksanakeun doraka suul adzab, di dunia na keneh disiksa ku Allah, di adzab disiksa, puncakna mati konyolnya Bu. Wahum fil akhirati humul akhsarun, oge di akhiratna langkung rugi nyaeta dilebetkeun ku Allah kana siksa seuneu neraka bari naon Bu? Bari langgeng. Kali ini mudah-mudahan urang sadaya sing ditebihkeun tina naon Bu? Tina perilaku jalmi-jalmi anu neme disebatkeun ku Allah di dieu ayat 4 sinareng 5. Tapi urang mah sing kalebetkeun kana naon? Alladzina yuqimunnas shalah wa yutunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun, supados urang kahirupan dunia salamet oge sumawana kahirupan akhirat aya lebet kana ridhona Allah, lebet kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga urang deres deui. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudan
bushra lil mu'minin alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ulaika alladzina lahum su'ul 'adzabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmat abdiku Qur'an jantenkeun tuntunan panerangan pituduh sareng rahmat. Elingkeun anu lepat bisakeun nu can bisa rizqian kumacana dina waktos wengi sareng dina waktos siang. Jantenkeun Qur'an hujjah kanggo abdi sadaya ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hapunten kakirangan kalangkunganna billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.